Perkenalkan, nami Abdi Muhammad Jasidan. Abdi memerankan anak perempuan jeung rakyat 2. Kenalkan, nama Abdi Aprianto. Abdi sebagai rakyat 1. Perkenalkan, nama Abdi Rama Preda Putra sebagai penderek. Perkenalkan, nama Abdi Aska Juara Firmawan. Abdi berperan sebagai Bapak dan Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama Abdi Muhammad Lintang Raska Putra. Abdi berperan sebagai narator. Awal carita di tanah Pasundan, wewengkon Cirebon, Jawa Barat, aya hiji kejadian anu moal leungit tina waktu. Zaman baheula, urang Cirebon katarajang hal anu berkepanjangan. Sakabeh jalma ngagorowok di masjid cerik getih. Manehna lempeng ka ditu ka dieu, neangan sareulek cai anu kacida pentingna. Ayo urang alih, cantik deui cai bakal keluar. Ayo. Sawa Abdi geus kadarajang aludonna bertahun-tahun. Duh Gusti, temukan ka Abdi supados Abdi menangkan cai pikeun kahirupan Abdi. Duh Gusti, cek anjeun bakal ngirim utusan, pikeun yen senang. Tapi mana buktina? Mana tukang bohong? Sawatara, jalma-jalma keur ngagali tanah, pikeun neangan cai. Adan geseran. Dewa parantos cak ngutus batur ngabereskeun kehidupan Abdi. Duh Gusti, Pramata atur nuhun. Wilujeng kisanat, nah leres kisanat mangrupikeun utusan dewata. Pikeun ngabebaskeun kahirupan kutukan Abdi. Saha maksudna? Sababaraha tahun Abdi ngarepkeun kemakmuran, tapi tak aya kebahagiaan. Nah atuh utusan dewa. Abdi teh sanes utusan dewa. Abdi teh mutafir. Nami Abdi Syarif Hidayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Syarif Hidayatullah dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Cai ngagolak kacida kacadangan. Jalma-jalma kacida barungah. Jalma-jalma anu tadina nyembah ka dewa ayeuna parindah ka Islam, nuturkeun ajaran Syarif Hidayatullah. Dina hiji poe dina kampung aya bapa jeung anak. Bapana mohon-mohon ka anakna, tuluy Raden Syarif Hidayatullah ngaliwat. Anak bapak bade ka mana? Apa ya naon? Cari cengeng. A few moments later. Hayo hadieu maneh. Ampun Pak, ampun. Lepaskan atuh Pak, karunya. Eta kunaon anaknya? Iya, anak Abdi. Ketahuan selingkuh, tuluy nyandung. Aya naon ieu Pak? Iya Pak, anak Abdi teh selingkuh, tuluy teh selingkuh. Teh hamil anak Abdi teh Pak. Bener teh maneh hamil? Ente Pak, ente Abdi teh teu ngandung anak. Ka dieu tak jampe-jampe. Ah ieu mah lain nyandung, ieu mah penyakit. Alah bohong, maneh teh saha? Sok ngaramal-ngaramal kitu. Abdi mah Syarif Hidayatullah. Terima kasih dari kelompok. Dadah, makasih. Ya, dari kelompok. Tiga. Sawatara jalma-jalma Belum diitui. Telu. Ieu mah lain penyakit. Blok kan jidannya nggak itu di. Dua. Meanwhile, in our universe. Dua.